benten-bentenkeun dina masalah khilafiyah teu masalah asal gaduh ilmuna we. Ceuk ieu make bismillah Fatihah teh ceuk ieu mah teu make bismillah. Aya ilmuna, gaduh ilmuna duana ge. Ceuk ieu salat subuh teh make kunut, ceuk ieu mah teu make kunut. Asal gaduh ilmuna maka anu ben Gusti Allah. Asal gaduh ilmu. Jadi syartun gaduh akal teh ditolabil ilmi pikeun gaduh ngalari ilmu. Jadi urang nyeulir ilmu teh ciri urang sehat keneh akal. Katilu urang fungsina akal dina diri urang teh janten irsun itba'us syaitan. Bisa jadi pangjaga tina ngiring kana hawa itba'ul hawa kana nurut kana hawa. Non hawa teh kahayang. Da kahayang urang teh anu ngakibatkeun urang tiasa lebet kana neraka teh ngagugu kana hawa. Kahayang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala. Nah sadaya bete urang teh digiring jalmi kafir teh orang kafir kaman kana neraka jahanam. Digiringna teh sumaro rombongan-rombongan. Jalmi kafir lebet kana neraka jahanam teh eta teh itba'ul hawa. Nurut kana kahayang. Jadi kahayang teh tujuanana. Ari kahayang teh sifat manusia hawa. Urang hoyong harta, urang hoyong jabatan, urang hoyong gaduh jodoh. Eta teh kahoyong eta teh. Fitrah manusia udah aya dina diri manusia. Lamun jalmi aya hawa kumaha? Lain jalmi. Sok kapungkur. Ibu gaduh domba. Henteu, gaduh hayam. Mun teu gaduh tingali domba jeung hayam. Ari domba tuangeunana naon? Jukut. Ayeuna jukut keneh. Tiba heula jukut keneh. Ari hayam naon? Uut. Uut keneh ayeuna keneh. Tiba heula teu robah-robah. Eueuh ka hayang acing masak atuh masak. Domba teh jukut teh robah nganuna teh. Ari jalmi aya gaduh ka hoyong robah. Tina tuangan tos robah. Gitu. Tapi eta kahoyong teh sanes tujuan. Lamun kahoyong janten tujuan maka neraka bagianna. Gitu. Urang wios gaduh harta wios beunghar. Hoyong beunghar. Hoyong beunghar hayang miskin. Hoyong beunghar. Kade ulah tujuan teh hayang miskin, hayang beunghar urang mah. Lamun hoyong beunghar doraka henteu. Tiasa doraka, tiasa henteu. Lamun kabeungharan janten tujuan doraka. Nah, hayang beunghar, abdi mah hayang boga mobil sakitu we. Nah, hayang beunghar, hayang bawa imah geus nigrong sakitu we. Hayang naon hayang beunghar, hayang bawa sawah hektaran sakitu we. Neraka eta mah. Tapi lamun tujuanna dibalik eta, langkung teu eta, abdi teh Gusti pasian abdi hartos 300 triliun daripada dibikeun ka batur di korupsi mending ka abdikeun ka Gusti teh Gusti. Nah, ajang maneh abdi teh rek dibere rek disodakokeun ka pasantren. Loh, ngalamun makin bae 300 triliun teh rek dibikeun ka pasantren cenah abang. Rek nyakolakeun urang kali yatim piatu rek disakolakeun di diku abdi. Rek bangun masjid, rek mengadamel segala kasayan-kasayan eta masyarakat. Eta teh tujuanana hayang beunghar atanapi hoyong sosial. Sosial. Hoyong beunghar atanapi hoyong ngadamel pasantren. Pasantren. Di lain tina beunghar cicingna teh gitu. Lamun kitu